surga diraih ku urang lain tina amal ibadah urang. Ieu penting. Bisi jalma ngarasa yen amalna teh geus cukup ditukeurkeun kana kanikmatan surga. Padahal henteu sama sekali. Da ka surga mah ku rahmat sareng fadl Allah Subhanahu wa taala. Terus nu kadua catatanna teh, jalma anu ibadahna karna hayang surga teh ya, ieu teh can kalebetkeun kana kaikhlasan anu sampurna. Sanajan teu lepat sae we kitu ibadah karna hayang surga. Daya tage ikhlas ngan ikhlasna teu acan ikhlas anu sampurna gitu. Maka kaya ieu geuningan kasidah anu populer, ilahilastu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi. Ya Allah, abdi teh teu pantes ka surga teh ieu teh gitu. Tapi abdi ge moal kuat ari kudu ka neraka mah. Cek nu bodoh mah na ieu teh doa teh ngabingungkeun pisan ieu teh. Gitu ka surga mung, ka neraka mung, teu bener cenah ieu udah teh. Ieu teh bahasa namanya sastra, bahasa cinta lah gitu, ungkapan. Justru ieu teh pemikiran di tengah-tengah mah indah ieu bahasa teh. Pengakuan ka Allah Subhanahu wa taala. Ka surga memang teu layak sabab ningali kana amal-amalan kami model kieu. Naon atuh nu bisa nganterkeun urang ka surga da amal mah moal cukup. Tapi deui ari kudu kana neraka teu sanggup gitu. Saking ku ageungna siksa neraka gitu. Maka salusina kumaha gitu. Fahabli taubatan ya Allah, pasihan abi kanikmatan taubat. Ya dal jalali haidat anu gaduh ka. Setiap dinten dosa orang tambah sepertikeun pasir gitunya ditambah bertambah. Tapi amal orang tiap poe henteu nambah. Tah enten di analis. Itulah catatan pikeun urang sadaya malah gitu. Intina mah ibadah urang ngeureuyeuh ya. Surga jeung neraka jadi doa urang gitu. Teu kedah di pikiran di ayeuna. Ngan eta mah kedah urang ngadoa hoyong surga da contoh ti Kangjeng Nabi kayak kitu. Ngan emut aya tingkat kaikhlasan anu langkung luhur. Sareng deui kieu nu namina surga teh sanes puncak kanikmatan. Nikmatna surga tetep surga mah makhluk Allah. Gitu. Bayangkeun deui lamun teh mah eueuh surga eueuh neraka nah masih rek tetep urang ibadah ka Allah. Gitu. Da surga mah sanikmat-nikmatna masih keneh makhluk. Aya kanikmatan anu saluhureun ka surga. Naon? Engke diantawisna teh nyata ditepangkeun sareng dat anu nyiptakeun urang, dat Allah Subhanahu wa taala. Sabab eta mah tepang sanes jeung makhluk. Tapi tepang sareng anu nyiptakeun makhluk. Ari surga mah masih keneh makhluk Allah. Mata dina penempatan bab oge. Jadi diheulakeun surga kanikmatan surga. Kanikmatan tepang sareng Allah diterakhirkeun sabab eta puncak tina kanikmatan. Mudah-mudahan urang sadayana kagolongkeun jalmi anu nyalebet ka surga nya ditepangkeun sareng Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah ya Rabbal alamin.